Najan hirup abdi susah jeung loba pisan masalah, tapi abdi moal nepi ka nyerah. Sabab abdi yakin sadayana bakal berubah. Salila doa jeung ikhtiar masih aya, pasti bakal aya hasilna nu bakal ngarubah kaayaan ngajadi kabungahan. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis marah tapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis marah tapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan. Menangis marah tapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan. Ban harusnya ya pokoknya kan yuk ya.
teuing nginum merenya. Euy ngetita tadi Itu, ngadek Pak, wae. tinggal. Tapi udah kesugan teh udah saha. Meureun asup karunya nyai. Goroan goroan. Nyai. 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 Hadieu. Di mana ini teh? Hadieu. Itu saha adina? Aduh, kenaon? Yang rongsokan, yang naon rongsokan teh? Rek dijual? Dijual jeung mari buku. Meureun mah tuh karunya eta Ayang geus. Itu adina. Bawa ka dia atuh Dede. Adieu. Ya. Ya. Ya yang ngelos ya. Kelas sabaraha sakola? Kelas 3. Ieu adina. Ai mana ka mana? Dambel Di Damal. Ai Damalna di mana si Mamah teh? di Arab. Jadi naon di Arab nih tebih-tebih teuing Damal ka atuh? Jadi tukang rongsok sih. Ini turun temurun atuh. Ini ngarongsok, anak ngarongsok. Ih, atuh neng mantong atuh. Ari bapak ka mana? Eta kawin deui. Kawin deui, dedek teuing. Ayeuna jeung saha? Jeung mana ini? Oh, jeung mana? Aduh, si Dedena tinggal ulin deui ka ditu nya rongsokan merenya. Atuh bapak kawin itu mah beneran neng keseramnya. Yang ini mama gawe sareng teuing sakola. Si mama masuk ngirim mandu. Masuk tapi kasih bapak. Dikirimna dikasih bapak kan. Si bapak dipake dikawin. Karunya teuing. Teuing Gusti ya Allah ya budak. Depikeun kahirupna ngarongsok ieu hayang sekolah yang meuli buku cenah karunya. Ayeuna mah abi mah arek ngarongsok deui. Oh, rek ngarongsok deui jeung atuh kadenya geulis. Ya nu si Dedena bawa kadenya jaga adina heuh. Kade sing salamat di jalana. Oh benar biasanya si rongsok teh aya keneh eta urut botol-botol teh di dapur. Urang digunuk-gunuk wae jang naon anu urut minyak teh mah. Oh, nah tuh ya gitu. Tuh digunuk-gunuk jang naon ka bau-bau ka bala-bala. Karunya budak teh atok-atokan ka mana jigna nya enak teh. Kewe lah ngaliwat deui urang bikeun nya. Karunya budak tehnya indungna tukang rongsok, anakna tukang rongsok, bapana ngadan tulug-tuganan kakak kawin deui. Mun urus heula budaknya. Lu na jauh-jauh udah ke Arab ngarongsok. Adi urang ngerobak teh ngarongsok kudu jauh-jauh ke Arab. Apaan di Arab mah merenya duit nanti galang gede, merenya sering dipantau, merenya jadi di orang laletik duit mah di Arab mah galang gede, merenya. Hah? Isukan matunya awam mek minta izin. Minta izin ke Arab di ngarongsok oge ame duitna gede ame galabagan. Ai nyai, ai mama di dia jeung saha atuh. Jiga tuh arek init mah ngan sabulan mama minta 20 juta sebulan kiriman ka dia. Kumaha sauntuk kitu. Waduh, can acan ini geus target ini nah kudu mau duit 20 juta. Aing can acan. Ah, yur. Muga indung teh. Can duit.
Gue satu lah, ditarget kudu sabulan 20 juta mah. Mending we di dia dagang seblak ngeroyo. 5.000 ge. Sama di dahar we sakuku we. Lieur boga indung teh. Cara boge kudu ditarget 20 juta. Jero mah balik ah.